Oke, sampurasun kasadayana, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayana ya para seniman seniwati, ka para youtuber, ka para nu gaduh channel sadayana aturan wilujeng. Lakum teu poin lah nyungkeun diapunten tina sagarupi kalapatan kaluputan bawa bilih tema ayah kirang titi, kirang tata, kirang duduga perjogana. Tapi kalian eta dengan tayina panginten cenah simkuring sejak ngabahas ngeunaan naon sababna sekali di naon sababna baheula nu namina sisebungsun teu ngadamel channel nyalira. Maksud jeung tujuanana aya kahiji saling membagi kreativitas tapi masih yang kesempatan kanggo para channel kanggo para youtuber supados ayeuna anjeunna tiasa berkarya nya supados anjeunna tiasa berkarya da teu mungkin atuh ayeuna kieu teu mungkin tukang syuting nyanyi nya teu mungkin tah simkuring mah boga gaduh prinsip nya eta gaduh prinsip masih yang kesempatan ke aranjeuna berkarya berpikir kumacarana supaya ketika posisi pandemi anjeunna tiasa menghasilkan walaupun sakedik oge ya tiasa menghasilkan walaupun sakedik oge. Jadi pada intina entong mentok karena salah sahiji faktor ku posisi ku naon bae ku waktu karena naon urang kudu boga trik atau cara khususnya dina seni kumacarana supaya urang ya berjalan terus karena urang harus makan bunten ampun paralun para seniman sanes ngahinakeun sanes jalmi anu balaleungna kepada seniman kepada artis sadayana anu tos melambung masihna kesempatan kanggo para youtuber atau nanti anu gaduh kreatif sok saling membantu saling menguntungkan kumacarana anu penting pada intina cek bahasa kolot mah ngampar nabuh anu lapar anu sebeng penting lah gitulah sirkulasi anu sae saling menguntungkan saling mengisi bahwa di naon baik bahwa dengan cara naon baik kali eta oge saja nepangkeun sanes ngiringan nya ieu mah gaduh maksad ngamal channel sendiri teh ya supaya kreatif atau kreasi orang bertambah dina khususnya di seni nah simkuring enak selaku penyanyi ya bikin cara atau mengadama cara kumacarana ngahibur karena naon karena atanapi sabab ayeuna ngahibur di lapangan berkurang ya terpaksa sebenarnya mah berat sih kepaksa orang ngahibur dina dunia maya cek barudak ayeuna mah cara apalah dunia maya teh kumaha penting mah nu teu ketingali anu teu panggil jeung juntrungna tapi aya gitu kan ya sekali deui semangat kanggo sadayana ka para youtuber ka para channel ka para perusahaan atanapi anu teu aceng damel channel sok damel channel lah ya damel channel berkarya terus tong we dina musik dina perusahaan mungkin bebas ayeuna para seniman jeung pepeje ka para seniman ulah mentok dina hiji bidang pepeje ya ulah mentok dina hiji bidang pikiran urang gunakeun pikiran urang cara anak kumaha supaya sirkulasi kehidupan orang jalan misalkan anu resep nyanyi ya nyanyi, anu resep tani ya tani, anu resep
nah gitulah anu resep misalkan ngurus domba yang ngurus domba termasuk kapukur singkuri kan ngurus domba naon cara nyeun cara euker ngamajukeun nyeun cara euker manjangkeun kehidupan orang supaya ulah mentok dina hiji pagawean. Nah pokoknya mah kitu we lah pokoknya mah di like nah nya di like di komen da di subrek lah pokoknya mah di surbek lah pokoknya mah di surbek di like di laki nah itulah pokoknya mah segitu lah nya engke panginten aya bahasan-bahasan anu salajengna insyaallah anu kadua anu katilu insyaallah lah mudah-mudahan syukur kupain kesehatan segitu batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanggo sadayana para seniman sareng anu sanesna.